bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun, teu pernah ngajadikeun, teu pernah ngainstruksikeun, teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah. Kana onta bahiroh, kana onta saibah, kana onta wasilah, kana onta ham. Bohong teh Muhammad. Bohong. Kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad. Aya cenah dina kitab Taurat da tuturenan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad. Bohong. Bohong sekali deui. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijienan ka Gusti Allah. Bohong. Hayang dianggap ku anjeun Muhammad, diakukeun cak aing bohong bejakeun. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana orang-orang jahiliyah teu paham, teu ngarti, teu nyaho. Jadi nyanyahoanan. Ieu nu bahaya ge nyanyahoanan. Nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna. Memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan. Ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae. Mun mangga bae. Lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae. Sebab beusi dianggap satu aturan. Eueuh aturanna di dituna. Adzan bae. Tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan. Kajian dibawa ka mana ge moal boga kakuatan. Mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu. Teu ngadarukung kiaina. Ti Jawa Timur, Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang. Kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu. Mantak terame mana suasana 1 Muharram. Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu. Sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi. Di luar negeri apa rame atuh henteu, ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak. Sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram. Wow, jutaan manusia, puluhan juta manusia tumplak ka Karbala. Iran, Irak terutama kadinya. Saudi Arabia, Yordan, Mesir. Terus Timur Tengah, Turki. Ujianna daratang kabeh ka Irak. Ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain. Nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi. Tah eta teh jutaan manusia, puluhan juta, ratusan juta. Eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram. Bertepatan yang 10 Muharram. Coba dulu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin. Wah luar biasa. Ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae tah mah. Urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun. Khaliful Yahuda. Kenanya nabain rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-rame keunana urang mah kusantunan yatim piatu endeup ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah. Mantak ulang ngajelaskeun nu sabener-benerna. Henteu kudu endek santunan yatim piatu, teu kudu make bedug aya anu ngliling bedug. Tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata. Eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon. Geus lain di Bogor bae di mamana ge aya sebagian kecil, di Bogor ge henteu kabeh, hanya mun kecamatan eta bae. Naon sebabna? Isinin kiaina. Ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ieu teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari ulah ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada magrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoa geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh. Nah iya keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah
ta eta teh walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan. Ka Gusti Allah bohong. Eueuh teh di dituna Muhammad. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana mah teu mampu pengetahuanana, teu ngarti, bodohnya na teh. Mantap ka dieu na teh. Diteruskeun bae, ieu mah jakaruhun, ieu mah jati dituna, ieu mah jati bapa moyang kami. Modal di urang aya sedekah bumi. Eta sedekah bumi teh turun temurun, bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu, urang dahar di sawah sedekah bumi. Eueuh ti dituna ieu jahiliyah ye nu kos kieu. Jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang. Ya berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui ya. Terus bae eueuh. Ya di Yogyakarta mah masih kene. Di Jogja mah loba jasa. Loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas di laut acara laut, di sawah acara sawah. Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi. Ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nya ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah. Ieu aya dina kitab Tauratna. Ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna? Sing belehem eueuh mantap ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham. Teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takarrub jang pangeran-pangeran pugu pangeranana ge salah teh cek Gusti Allah. Mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar, perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, ajak coba. Wa idza qila lahum, di mana diucapkeun ka ranjana ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah ye instruksi ye Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum. Ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tanu kitu mah haram, tanu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh, eta kos kikituan tah. Onta jang pangeran, onta ieu jang pangeran, onta ieu jang pangeran, bahiro saibah wasilah jang pangeran. Eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun. Pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari. Ne urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis. Tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis. Ieu termasuk kana khabis. Ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak. Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami. Ja bapa moyang kami ge baheula teh kos kieu. Nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae. Geus teu percayaeun ka Al-Qur'an. Kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan. Mana? Kiai milih pamimpin awewe. Kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram. Dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari. Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe, ibnah awewe. Mantap cek Kangjeng Nabi, bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot. Kunaon nu tunu dijieun raja anak awewena? Cek Kangjeng Nabi, la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan. Eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari. Geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis. Haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra
anu geus kolot sebagian deui manupae nyerahkeun ke pemimpin ka awewe cakang jeung Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe layuk lihal qaum walau umuruhum imro'atan haram ta ieu mah beusi aya ustad beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat ikul mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh pasantren anjeun pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena yuk urang angkat ieu agama babarengan maksudna ulah aya hamaan kos kitu ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah ta eta teh mun di bahasan kos leuh jaba popoyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol lain potongan ustad da mah ieu cenah ieu hook sekupi oh sekupi boh lurah boh bupati kajen henteu bae urang kajen henteu eueuh pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan izin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya nu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu ayo ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi izin biasa ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca beusi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula tuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tah nu kamari teh tobatna kumaha beuleum sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan kahareup ulah salah jasa masyaallah jelas jasa itu mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakitu na bae ya Allah